Bismillahirrahmanirrahim. Warigi Mang Dedi badaya di Sunda. Insyaallah dina danget ieu Mang Dedi baris maju ka 63 tanapi bagian ka 63 dina jajar carita nu katunda Talaga Getih kalangan Amboros. Sakumaha anu parantos di Bandungan ku wargi Mang Dedi badaya ki Sunda dina bagian anu ka-62 na. Padaran Mang Dedi kasapih wanci dina mangsana medarikeun kaayaan alam di Berang di lembura Cibodas khusus nama di bumina Juragan Subrata. Anu harita Juragan Subrata, Neng Ratna, Dharma oge Jang Ahmad. Harita teh keur ngabandungan naon rupa omongan Neng Ratna sabab Neng Ratna nepikeun ka hariwang mah ka Dharma katut Jang Ahmad ku kalakuan darja teh nya malahan kasaksian ku kersana Juragan Subrata. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paus nama mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana. Kaayaan lemur Cibodas dina mangsa harita bekelila teh beuki Berang bae. Breh di hiji imah anu sigrong nyatana imahna Juragan Subrata. Di jerona atuh aya pribumi ibu kalih Juragan Subrata malahan mah ngariung jeung Jang Dharma oge Jang Ahmad. Ya kitu deui atuh Neng Ratna. Harita Neng Ratna keur nepikeun ka hariwangna ditujukeun ka lanceukna nyatana Dharma katut ka Jang Ahmad. Malah pok harita Neng Ratna, Kang Dharma. Ada masuk ini ku bisi rempan ku sugang. Naon? Mang inggiskeun we kana kajantanan anu pianu bakal aya tangtos bakal aya buntutna kan. Sababna naon? Ari akang margi apan tangtos atuh kana akang ge uninya kana adat pangadatan Kang Darja nya abdi masok sieun anjeunna ngakalakeun ka salira akang kitu deui ka Kang Ahmad. Tah aku margi kitu Kang. Hapuntennya sanes abdi mamatahan kumodal kamari ka salira akang. Terus Ngawitan di ayeuna mah kadek kadah langkung atos-atos atanapi ati-ati kali waspada tur iatna. sabab Aya Kang margi saur emutan abdi Kang Darja moal cicingeun Kang. cek Neng Ratna dadaku nama atuh ngingetan ka lanceuk jeung ka Jang Ahmad lantaran apal pisan pasipatan Darja Neng Ratih mah atawa Neng Ratna sabab geus kasaksian ku sorangan Darja mah boga sifatna teh gede ambek barangasan licik hayang menang sorangan sarta taradaek eleh omong. Jeung deui boga sifat sok terus neuteuli lamun ceuk manehna acan bisa ngabalaskan jadi musuhna atawa lawan. Sifatna teh kitu beda pisan jeung anu sejenna. Barang ngadenge omongan Neng Ratna kitu sakedapan Dharma jeung Jang Ahmad
Duanana sakedapan mah pating haruleng. Kulantaran pating haruleng pok juragan Subrata harita. Ya, Dharma oge Jang Ahmad. Naon rupa khususnya mah kahidap Dharma. Naon rupa omongan nu jadi adi hidup bieu bener pisan. Ama ge sarua ngarasa hariwang jeung salempang. Sarta eueuh salahna. Lamun seug mimiti ayeuna kudu leuwih ati-ati tur iatna. Itu deui ka Jang Ahmad. Parandene kitunya muga-muga we teu kajadian teu aya kajadian gitu. Da ari ceuk kahayang mah si Darja teh sina gancang-gancang we atuh bisa sadar kana naon rupa kalakuan salahna. Terus bisa nama nanging saya nama teu kedah ngaraos sariwang terus salempang teuing sabab margi kieu ama bilih janten mata ngaganggu kana emutan ama nyalira. Cek Dharma atuh hadda beri melong ka bapana nu katempona bangun keur loba pikiran loba kapusing. Sabot kitu pok Jang Ahmad harita. Juragan kitu deui atuh ka Aden sareng ka Neng kumargis ka sagala rupina perantos rengse nya atuh ayeuna mah abdi teh bade wangsul we. Cek Jang Ahmad harita pamitan ka juragan Subrata. Kitu deui ka Dharma jeung Karatna. Ngadenge kitu pok juragan Subrata. Ieu mah baru kanyandek balik. Leres pisan juragan. Nah, abet buru-buru teuing atuh. Engke we. Mending oge yuk urang dahar heula. Cek juragan Subrata nyaram maksudna mah. Leres pisan Kang Ahmad. Engke we atuh ku enga-engaan teuing atuh. Aduh, Aden kok we atuh ka juragan. Atuh nuhun pisan kana pangangkananana. Nanging da abdi teh atuh gaduh keneh kapriogian sanes. Kumargi kitunya atuh permios we atuh kasadayana. Cek Jang Ahmad. Keukeut amitan bari jumnangtung terus atuh ngajak sasalaman ka juragan Subrata, ka Dharma jeung ka Neng Ratna. Nya ieu mah ieu. Deuk kamanya cuma munikeun karusuhan teuing. Samohon juragan abdi teh bade teras ngarit ieu teh margi teu acan gaduh jukut kanggo doma. Oh, rek ngarit Laras agan. Tapi nya boga sabaraha siji doma teh mah. Tong gaduh 4 juragan eta oge sareng anakna 2. Oh, nya syukur atuh geuningan meuni boga 4. Yang tuisukan deui mah bakal namahan ngalobaan geura doma teh ieu. Samohon juragan nya. Banawi we kitu mangga tuh permios di kantun sadayana ya. Cek Jang Ahmad pamitan deui ka saredea bari jeung manggut dandaning hormat. Nya atuh. Ari kekeh teuing barek balik. Tadi Jang ati-ati di jalan. Diestokan pisan agan. Nya sanggeus kitu mah leos Jang Ahmad indit. Dijajabkeun ku Neng Ratna tuk nempikeun ka teras. Samemeh turun ka buruan Jang Ahmad ret ngaredet ka Neng Ratna harita teh. Neng, mangga di kantun lini. Cuman mangga abdi jeung angkat Kang. Neng Ratna harita ngawalon bari imut. Puguh we atuh Jang Ahmad teh hatena meuni nyeblak. Kang Ahmad, kami aya waktos amangan di kadinya kan? Amanga insyaallah Neng. Mangga tuh jeung kantun. Mangga Kang Ahmad. Cerut. Jang Ahmad turun ke buruan terus ngaleos ninggalkeun Neng Ratna anu masih keneh ngajajanteng di teras. Barang jeung kitu torojo atuh Dharma nyamperkeun ka adina. Jujuninganna menrat muni anteng kitu. Akang mau sok ngareuwas ari taun teh. Nah akang mah teu ngareuwas atuh. Ngan eta we aturanna teu muni anteng kitu malaweung. Nujuninganna mun aturanna teh
pasti nuju ninggal Kang Ahmadnya anu angkat ngantunkeun. Kamu sok gitu. Sahamna nggak Kang Ahmad. Pugu abi mah nuju ningali anak hayam di buruan. Aduh tengiwit atuh ieu mah. Akang mah kitu wae. Sabios satu bade ninggal anak hayam bade ninggal Kang Ahmad. Magi apan Kang Ahmad mah atuh bujangan kene teu acan aya anu gaduh kitu deui atuh uratna adi akang anu geulis neng can mesti kana lalagasan di ongko. Naon ari akang ari taun ge sok ka mana wae nyarios teh. Terus akang lah urang kalebat deui biar amang ngantosan. Laos ning Ratna harita teh buru-buru asup ka jero imah malik teu malire deui kalancikna anu keur nyarengeh we siri terus kebat muru ka patengahan dituturkeun ku Darma gek atuh diuk deui dia tempat anu tadi we barejeng kitu adu torojo harita Ibu Halimah terus gek diuk digireun carogena. Kemana hari Jang Ahmad? Cek Ibu Halimah nanyakeun Ahmad anu geus eueuh di dinya. Alah naon amana? Bogo geus balik Jang Ahmad mah. Cenah mah arek terus ngarit. Geus baliknya. Borosa tadi mah arek diajak dahar bareng ku ibu teh. Tapi kelakah ini geuningan Jang Ahmad teh. Cek Ibu Halimah bangun anu redahan jelu nempo Ahmad geus eueuh di dinya teh. Dapu tadi nama tuh hayang ngajak dahar bareng ngariung cenah minangka nganuhunkeun sabab Jang Ahmad dan geus 2 kali nulungan kula wargana. Nya Bu kumaha deui atuh da ayeuna mah geus tuluy jelemana oge keun bae lah sugan engke ka hareupna lamun geus aya waktu anu hade rek nyuguhan dahar mah aya mah urang-urang we lah sakaluarga. Sabab amang geus ngadasalap ari teh da puguh di isu keneh can manggih sangu. Nah atuh sok atuh lah urang ngariung we da geus sadia eta mah keur taruang mah. Jung atuh sarea oge meh bareng narangtung terus nuruk ka meja makan. Kabeh gugdek dariuk dina kursi. Berak atuh dalahar ngariung bangun anu paroneng pisan. Kasubri para wargi cag urang tunda heula kaayaan rumah tanggana Juragan Subrata anu harita nuju dalahar cenah ngariung tenden sakedeung tunda sakedap insyaallah ka hareup asampeur deui ayeuna urang puseureun perhatian urang nyatana ka Darja teh keur kumaha ari manehna. Kasubri para wargi jar Darja ayeuna urek dibalikan deui nyaritakeun Darja nu tadi indit ninggalkeun kulah. Harita teh ngageding kelempang sorangan ngajugjug ka imahna si Godeg anu jadi sobatna. Darja harita lempang sosoranganan ngalengkahna teu pati gancang lantaran sakujur ning awak karasa nyeri beungeut gemep cangkeng ngajenghak kitu deui atuh dadana oge karasa nyeri hate panas nyongkab malah agremet ambek kalancik da nyatana darma. Kajang Ahmad diongkoh anu geus wani-wani ngahalangan kana pamaksudanana. Malahan mah geus 2 kali pipilueun bae Ahmad teh kana urusan kulawargana. Si setan teh kurang ajar teteh lah si tukang suluh teh lain antepun aing. Si Ahmad geus wani-wani pipilueun kana urusan kulawarga aing. Sarta wani ngalawan sagarupa ka aing lantaran ngabelaan si Darma mangkeluk anu ku aing dipikaijin. Awas si Ahmad, urusan urang acan rengse dina hiji waktu aing bakal nyieun balitungan sia jeung sia. Kitu gagerenengna atuh Darja. Ngecowih ngomong sorangan jroning hatena
peda eta ngahayang panas nyongkab asa direlap kusuna mah hatena teh meni banget ijitna teh kan Ahmad jeung lanceukna. Duh, aku udah kumaha hari aing geus kieu yeuh. Baju barase sakuruding awak nyeri jeung atuh deui. Jeung nadi kumaha ngomongna ka si Godeg jeung ka si Gojin. Lamun ceuk nyarahun aing eleh gelut ku si Ahmad. Duh, aing teh jigana bakal di eak disengsirikeun ku si Godeg jeung si Gojin. Kitu gerentos hate Darja sajajalan lumpang teh teu eureun-eureun. Terus we bari leumpang teh noroweco. Teu lila antarana harita geus anjog ge kaburuan imah si Godeg. Breh katempo sobat teh keur diuk we dina golodog bari jononghuan pare anu keur dipoe. Nya atuh barang nampo Darja datang. Si Godeg meuli curing hak. Ret kana kaayaan awak sakujur awakna Darja anu baraseuh teu beda we jeung cucurut anu digejebur kana got. Si Godeg teh meuli colohong. Kunaon sih make nyasirikeun kain? Darja. Kunaon ai sia aing atuh eta awak nepi ka kitu. Si Godeg harta mencroh ka sobatna lantaran ngarasa heran. Duh. Dewek teh pugu dicilaka Deg. Ulah. Cilaka kunaon si Deng teh ja? Ditubruk muning atuh bak. Kumaha? Montong ngabodor si aing ngomong. Lain ditubruk muning sia jurig, tapi kuring teh ieu teh geus gelut. Ulah. Geus gelut? Heeh. Tuh, tingali ku sia awak aing sakieu. Bera rampepna. Sok, pira ku sia teu ngarti ka aing, omongan aing ngarti teu. Baju laladok kuletak banget aing teh geus gelut. Jadi si laing teh geus gelut. Heeh. Ke aing gelut teh jeung saha? Tapi geus tong kalau bata tanya sia ka aing. Cik derek teh nginjem baju jeung calana we rek salin. Sapa baju aing geus paseuh. Cek Darja bari jeung nitenan papakeanana anu katempo paraseuh jeung kalotor. Ku lain hayo kalau ngahulang we sia make. Ulah tuh. Asa ku kakaraeun euy maneh gelut. Duh. Ayo atulah asup heula ka jero imah dah. Aya salin-salin bae mah sanajan teu aralus oge. Jiga pakaian maneh aralus. Tapi lumayan we lah. Tambah dibuligir teuing. Nya tolong ngomong wae atuh. Alah, dia aja. Jika tukang tuniangan we lah baju dong kusarangan lah. Jalo mari dewek tuh. Pek bae lah. Pilihan nu kira-kira cukup jeung pantas we dina awak maneh. Nya heug. Ari kitu mah tapi ari inung si lain ka mana ieu teh gedengan meuni teu katempo. Eueuh inung dewek mah. Nya ka mana? Ini ka imah lanceuk kuring. Ka Ciwaru. Cenah mah arek nenong di ditu. Sabagus sila teuing teu panggih jeung incu pajarkeun teh. Kitunya alus atuh lamun kitu mah jadi dewek atuh jongjon ngadon reureuh di dieu. Ari eueuh indung si lain nu cerewet mah. Cek Darja barjeun terus atuh kontoyong asup ka jero kamar. Dek neangan baju cenah keur salin. Sadenggeun ari si Godeg mah terus muru ka dapur dekul nyieun cai kopi 2 gelas. Dalila antarana Darja geus kaluar deui ti jero kamar si Godeg. Terus muru ka tepas gek diuk bari jeung nyaran atuh kana bilih. Ari sukuna ditanggunjarkeun sabab ngarasakeun sabujurning awakna anu nyeri. Keur kitu trojo atuh si Gojin datang. Terus atuh unggah di katepas bari jeung malong ka sobatna. Ya. Kunaon si lain teh meuli ka barengep kitu tah. Beungeut kunaon heuh? Cek si Gojin datang langsung tumanya ka Darja. Nah, ai si lain karek jodoh nanya kitu sia ka aing teh sia teh Gojin. Ya, atuh apan dewek teh hariwang ka si lain teh ya. Lantaran tadi ngadenge beja lamun ceuk si lain geus gelut jeung lanceuk si lain cenah dikulah. Samalah dituruskeun ku gelut ngalawan si Ahmad.
Tah gitu cek batur mah. Tapi nah eta teh bener gitu atawa kumaha ieu? Nanta jawab pati si yang bisi Pak pajarkeun bohong deui. Naon ieu teh dedengan teh. Si lain geus gelut jeung si Ahmad. Cek si Godeg hadita teh bari jeung neuteub ka si Gojin. Aduh. Memang beja si Gojin teh bener oge. Memang dewek teh geus gelut jeung si Ahmad. Si tukang suluh teh si ucut burung. Darja ngawalon bari gap kana gelas cai kopi terus diregot saeutik. Nak mah teh mah make gelut jeung si Ahmad sagarupa ing ngejelilir kumaha mitina ieu teh. Cek si Godeg tumanya bari melong ka Darja kitu deui si Gojin. Nya sanggis kitu mah teu talang teh. Barabat atuh Darja ngadongengkeun naon rupan kajadian ti mimiti manehna disusulan ku si Dolen katun si Uca. Terus datang ka kulah nu satuluy mah aya kajadian gelut jeung Darma oge gelut. Katut Ahmad sakabehna didongengkeun nepikeun ka bubuk leutikna anu nyesa. Sanggis sakabehna ditepikeun ka si Godeg katut si Gojin. Si Darja mungkas omonganana. Gitu kejadian tadi teh. Lain teh beuki izin jeung beuki ngewet ka si Darma teh jeung kanu jadi kolotna, kanu kolot oge. Sabab jelas pisan ayeuna mah kolot aing teh sia Godeg. Teh nyaaheun geuning ka aing teh sarta kawas anu geus teu nganggap anak we ayeuna mah. Dah dumasar kana eta rancana anu teu heula-heula geus dijieun, yuk lah urang gancangkeun jalankeun. Tah lamun urusan anu eta geus rengse tinggal mikiran tata jeung cara pikeun maleskan nyeri hate ka si Ahmad. Sabab manehna geus pipilut ikut campur kana urusan aing sarta jelas geus ngawiwirang aing. Nepikeun ka tadi dewek kudu ngalaman disurakan ku urang lembur. Dikamanakeun beungeut aing era atuh aing. Muni asa teu beungetan manya aing teh. Muni kudu eleh ku tukang suluh. Cek Darja ngomongna muni bari jeung pepetah bari cumiduh sagarupa. Ari beungeutna katara munikeun ka bareum da pugu atuh keur ngarasa ambak jengkel jeung keheula campur ngajadi hiji. Ari si Godeg jeung si Gojin anu keur pogot ngabandungan puguh we sakedapan mah kalah pating colohok ngembang kadu. Sabab duanana rada bingung ari kudu ngalawan Ahmad mah. Da puguh masih keneh boga rasa rumasa lamun maranehna pernah ditulungan ku Ahmad jeung indung bapakna. Dina mangsa-mangsa keur diudag-udag ku si jurig hulu jeung jurig buntung teh nebikeun ka bisa salamet. Godeg Gojin, kunaon sia teh ayeuna buih ngabangus teh sakalakah pating harulang. Hah? Kunaon? Ngadengekeun omongan aing atawa henteu ieu? Darnya ngomong setengah nyentak. Lantaran memang dua sobatna kalakah jarempe we. Nyepuguh we si Godeg jeung si Gojin ngarenjag greuwas. Nampo Darja anu sentak sengor teh. Loh. Aduh kumaha Jin. Si meja tong make jeung bari sasentak atuh. Ngomong mah biasa-biasa we, apaan kuring teh reuwas lamun kitu wae mah. Si Gojin ngawalon bari jeung panon melong ka Darja. Nu katempoda menireng hapranjung di ongkoh napasna teh sabab keur nahan amarah anu ngakulat dina jeroning dada. Heuh. Atuh da sia mah kalakah ngajedog we sia teh aing ngabuih ngomong teh. Sugan kumaha, sukan kumaha. Nah ari sia atuh, apaan aing teh keur ngabangus tah. Kasih lain duaan, kanu sejen. Didengekeun atawa henteu ieu omongan aing nu tadi teh. Godeg. Iya. Naon ujug-ujugnya sia ngomong. Keheula tuh kudu
Talauna tuh bisi kadegeun ku batur ngaliwat deui. Nya sok atuh kunaon bener teu ngadengekeun teu omongan dewek. Iyalah. Tunggu ya tuh ngat didengekeun mah ku kuring oge. Bisi gojin kitu ku dewek komo. Geus atulah tong bari jeung amek-amekan bae tuh ja. Tenang heulaanan urusan anu kitu bae mah sarta dong salempang. Lantaran Naon? ieu mah lantaran pasti atuh ku dewek duan oge bakal dibantuan. Tah, cik atuh. Tadi atuh siang barangus kitu teh. Aing mah nafsu meureun asa disapirakeun aing ngabeuing ngomong geus siang ngajar dong. Kakara ngajawab teh pedah aing ngadat. Meureun aing teh tadi oge moal nanaon mah kudu suntak sentak rupa bin papolotot atuh. Nya, tariak. Naon geujeun? Nah, iraha atuh urang rek ngajalankeun eta pagawean teh. Ari ngajalankeunana mah engke we lah nya 2 atawa 3 poe deui. Lamun nincak kana malam Rebo. Lantaran awak dewek teh kudu cager heula beunang ieu. Tah cik, kumaha? Kaharti atawa henteu ku si laing? Gajin. Nya. Kaharti tah lamun kitu mah siap atuh kuring mah nya. Lamun sakirana maneh ja geus sehat mah awakna. Nya, cek si Gojin harita nembalan kana omongan Darja. Berjing ungguk-unggukan tandaning satuju cenah. Kana sagala rupa anu deuk dijalankeun. Tah, kitu mah ngeunah kana hate aing lain ngajedog diga tadi. Nya alus atuh ari kitu mah. Tapi kumaha teh si laing satuju gadeg ngajedog geus sia mah. Manehnya nya hayu satuju atuh dewek oge kira aku si Gojin satuju dewek henteu. Tapi kuring mah rada aya kahariwang euy saeutik ieu teh yeuh. Cek si Gojin harita bari jeung neuteuk ka Darja. Tah. Nah naon can jadi buah kahariwang si laing teh? Gojin. Kieu itu ieu ja nya. Nah urang teh kira-kirana geus bener-bener aman dina gangguan si jurig hulu. Lantaran kieu sok sieun dina mangsana engke urang liar, si jurig hulu oge datang. Tah, eta nu jadi buah kasieun dewek mah euy godeg. Oh, geus teh kudu hariwang kana persoalan eta mah si Gojin. Sia kudu percaya kana pangabecusna Abah Dawuh. Si jurig hulu mah geus eueuh, apan geus eleh ku si Abah Dawuh tidak ku sia Cang Saya. Ha? Cang Saya lain sia teh. Lain Cang Saya godeg. Tapi naon atuh sia ngahulang wae. Tapi dewek mah sieun. Geus lah Gojin tong pemikiran we jurig hulu sautak leutik jurig hulu. Apa hari kan oge kasakian kurang tiluan lin. Lamun eta jurig hulu teh geus pae ku Abah Dawuh. Ayeuna mah tinggal urang na we kudu niangan duit anu loba pikeun naon numponan pamentana si Abah Dawuh. Iyalah. Bari kitu mah tuh ja. Oge Jin, muga-muga we urang teh nya muga-muga bae bener kitu talah. Si jurig hulu teh eueuh sarta teu datang deui teu ngaganggu deui ka urang. Nya sanggeus sapu kitu mah terung Tiluanana harita ngarobro sagala diomongkeun. Kabeneran atuh mah iroh indung si Godeng teh keur eueuh nya beukeut laluasa we maranehna teh. Sanggeus aya sawatara waktu jung si Godeng teh muru ka dapur dibaturan ku si Gojin. Terus mirun seuneung dapur we kaprak-kaprak ngaliwatna jagikeun kadaharan saaya-aya. Dapur gua tutuluanana oge geus ngarasa lapar. Dalila eta sanguliwat dari geus sasak we. Kaambeuna meuni seungit atuh seungit daun salam jeung koneng. Ngebul keneh atuh haseupna matak ngundang lapar. Ari deungeunna teh eueuh deui belum pedah jeung samal goang. Samana teh samal surawung atuh puguh we.
Ai lalabna saya aya we aya jengkol mora gugulutukan aya meureun genep siki mah. Ditambah ku kurupuk anu geus leuleus. Nya geus teu loba omong deui. Prak atuh harita dalahar ngariung we tiluan bangun anu paronyo pisan. Tasugri para warigi. Can urang tunda heula anu keur dalahar bala kecrakan atuh si Darja sabatur-batur urang tinggalkeun heula sakedap. Den sakedeung. Insyaallah kapayuna tangtos ka buka deui atanapi kacaritakeun deui ayeuna urang nangetan kaayaan mangsa alam. Gancangna mangsa alam ayeuna mah atuh memang tiba heula ge teu karasa bakat ku betah cicing di alam dunia. Gancangna ieu carita 2 poe atawa 3 poe geus kaliwat. Dina bangsana aya kajadian gelut di kulah Juragan Subrata. Harita teh alam pasosore. Jang Ahmad karek rengse mandi malah geus ganti ku papakean anu bersih. Sarta biasa we sok make calana pangsi hideung jeung baju kampret bodas anu jadi karesepna. Jang Ahmad harita teh keur diupe sosoranganan dina bangku nu aya di kangeun imahna. Bari jeung nembokeun doma anu keur anteng nyaratupan. Ari Abah Sanip nu jadi bapana jeung si Ambu Sumirah teh keur darayuk deui di tengah imah. Paduduaan we bari jeung kuntereng norobro. Barenjeng kitu kaburuan aya nu datang salah saurang awewe geulis. Awakna jangkung leutik campreni kulitna bersih ari papakean katepung gining. Dangdananana katempo beda pisan lamun jeung mojang biasa nu aya di lembur cik bodas mah. Saha eta mojang tayalian anu ngadeuketan kana panto imah nasarta terus uluk salam. Punten. Waktu cukup mangsa kapan. Cak para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Mang Didi beris neruskeun ieu carita dina bagian anu ka 64 na nya. Hatur nuhun lo kumarupi perhatosanana urang kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.